Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten mah tiasa nyuhunkeun waktu sakedap. Mangga bari ayeuna neng. Abdi ngagaduhan tugas wawancara bahasa Sunda. Abdi hayang ngawawancara mengenaan dampak tina virus corona dina perekonomian di Indonesia. Mangga. Kumaha dampak virus corona dina industri Indonesia? UMKM atau usaha mikroleutik sareng sedang SMS mayar biaya anu parantos aya teu saparantos gaji sareng gaji pegawai oge biaya operasional sareng naon operasional sebab upami buruh teu tiasa nganggo artos aranjeunna terpaksa mulih sareng henteu ngagaduhan pilihan sanes. Upami dampak kana sektor pariwisata. Turuna jumlah turis asing oge teu bisa dielakkeun bakal aya 75 juta perjalanan sareng industri-industri pariwisata anu tiasa leungit padamelan. Kumaha ngagunakeun pedagang jalan ngeunaan pedagang jalan. Jarang pisan atanapi pembeli anu sanes. Naon dampak dina virus corona tina industri tekstil. Penjual teu acan tiasa dioperasi janten seueur karyawan dipareuman. Kumaha dampak tina industri retail. Aya turuna jualanna tapi ayeuna parantos janten bisnis online. Kumaha tina sektor tatanen. Aya seueur petani anu umurna 58 tahun upami nebus petani pengaruh eta bakal ngabulakeurkeun kagiatan panik. Hatur nuhun nganggo penjelasanna sareng waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.